Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik hareueus teteh sadayana? Alhamdulillah, tepang deui sareng teteh dina acara anu sami, nyaeta dongeng barudak. Kanu neme gabung di channel ieu, nepangkeun nami teteh Teh Nira. Di edisi 18 ieu, dongeng anu bade dipedar teh yasana Nani Suryani, judulna Si Ruyuk. Nani Suryani teh cepeng damel salaku guru basa Sunda di SMP Negeri Hiji Pleret, ari calikna di Cirebon. Kasadayana anu panasaran bion data anjeunna tiasa nongton YouTube Nirade Official edisi 4 anu judulna Ucing. Cariyos Si Ruyuk medar tokoh anu namina Si Ruyuk. Si Ruyuk teh manuk anu kacidanya ahna kawawan. Ridho ngorbankeun jiwana ngalawan makhluk anu bade ngarogah labi eutik indung nawawan. Naon pangna Si Ruyuk teh nyaah kawawannya? Saena manco payuneun ieu channel ngantosan jujutan cariosna. Tadi teh disebatkeun Si Ruyuk teh hiji manuk nu kacida nyaahna kawawan. Beu kitu deui jalmi adik-adik, lian ti kedah nyaah ka papada jalmi oge kedah nyaah ka sato. Ku teteh urang tataan ngeunaan cara mika nyaah ka sato adik-adik. Nu kalebet adab ka sasatoan teh diantawisna hiji, merhatikeun dina hal kadaharan. 2. Ngarawat bari jeung dibarengan kaikhlasan. 3. Temeres tanagana sacara kaleulewihi. 4. Nulungan sato anu meunang balai. Nomor 5. Waktos mencit kedah ku peso anu seukeut. 6. Teu masihan cap ku beusi anu dipanaskeun. Nomor 7. Teu kenging nyiksa sato. Wah, eta di luhur teh ngeunaan adab urang ka sato adik-adik. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Si Ruyuk, karya Nani Suryani. Euang, japati hahayaman. Euang, aki-aki dadagangan. Lagu naon Tateh Wan? Kamana emak teu katembong? Nyaba? Ceuk bituya bari ngiciskeun popoean. Ma uing mah hareeng bi, gara-gara ngadahar pasakan hayang kampung timang Sukra. Ceuk Wawan anu keur jongjon ngintip papatong dina rungkun. Nyeri naon Wan? Piraku ngadahar pasakan hayam jadi gering? Bituya nyingsat halisna. Bruk seseuheun ditunda dina panagan. Samping lakaleke diangsrodkeun bari terus dibeungkeut sangkan teu ngangsar kana leutak. Teu talangke manehna ngingki ka imahna bi eutik. Najan can nepi ge bibir lancipna geus wehwer. Bi eutik, ceuk si Sujang Wawan, hareeng, bener tateh? Ucap bituya bari nyurungkeun panto dapur. Weleh taya jawaban, da geus biasa larsuk, teu nunggu nu boga imah ngawalon, kuruduk asup ka kamarna. Bi eutik teh pamajikanana Mang Oto nu geus 2 taun ditinggal maot alatan katingang batu. Manehna lalengohan, teu hayang ngeundeui ngarangkep sanajan aya nu sok pirajeunan ngajak hirup sakanyeri sakapeurih. Euleuh, beu, geuning bener we ngalungsar. Naon anu karasa bi? Omong bituya celeumeut. Ieu beuteung babareuhan. Nah, panyakit teu pupuguh jiga kieu sagala. Panas awak-awak nyaksrak. Walon bi eutik, renghapna ngahanju siga nu ripuh pisan. Aeh, poe Rebo kapanan can siga kieu?
Cek si Sujang tas ti uwa. Gewat ubaran, tong diantep sarbi. Omong bituya wehwer, bari samar polah. Tetega nempok ayan tatangga nu hirup nunggelis kadua anak menang deui cocoba. Teu nunggu walonan, leos bituya kaluar, rek kumaha kanulian, sangkan dieutik buru-buru bisa ditambaan. Teu diengkekeun deui, sakabeh tatangga paheut rareongan ala kadarna jangeun waragad ka mantri desa. Korsi hue duba guded, tambang kana palangkai ngencak katuhu pikeun diukna bieutik. Layung hibar nyaangan nu angkleng-angklengan dina tanggungan. Dituturkeun ku sababaraha urang pangiring, nganter tukangeunana. Sauyunan pilih genti ngagontong nu keur meunang lara. Kuring ukur ngalimba nyerangkeun kaayaan bieutik. Sanajan pamatu kuat, tapi wewesen kuring can nepi lamun kudu ngayonan bangsa lelembut. Talenges pisan geuning kaum maneh teh wan. Siri kasasama, komo deui ieu jang sok kocoreun getih. Cenah pangdenge kuring mah gara-gara dipenta warisan. Kaayaan kampung nu sepi jempling. Raengna sora tongeret ngajak ngampi kanu keur ngagilisir. Lingsir ngulon. Mabra ruhai migenten tina nyacas disalingsing sakerjepan. Reup mongkleng. Wanci erang-erang panto jandela nu geus ngagayot di bagutet rapia melenge. Kuring ngelol naong wawan. Nyengir, murungkut di pangsalatan. Gura-gero, midangdam indungna nu keur dibawa warga tatamba. Lapar sugan budak teh. Cekeng gegerendengan sorangan. Luak liuk taya bungbuahan nu asak. Galaprak, kuring ngapak suhunan. Kareret aya cau sesa cocodot geus koneng. Moal matak borok sugan, lamun si wawan ku aing dibere cau sesa cocodot. Teu ngengkekeun deui da teu jauh ieu cau di jewang. Bubuhan imah mangrupa saung malalongo di ditu di dieu. Kuring mulubus moncor ka kolong. Wawan geus teu aneheun da batur ulin sapopoe kuring ukur direret. Manehna angger midangdam indungna semu kanyanyerian. Sanajan kuring saukur manuk, tapi naluri salaku indung karasa pisan. Song cau sesa cocodot teh diasongkeun, nuker eueuriheun muniang nyusutan cipanona. Gek diuk nampanan cau bari pokna. Naon donyuk? Ma uing di Barawa. Ari uing jeung saha? Taya anu mangejokeun. Camuil wawan ngahuapkeun cau nu kari sapotong. Sigana nyaan lapar, sab omongna embung kalengitan indungna kulantaran taya nu nyangu. Ras kuring inget ka budak geus lawas aya nu ngiwat. Keur meujeuhna baceo ragrag tina tangkal kalapa waktu manehna keur hareeng. Tapi disusut taya laratan. Meureun aya nu ngaguna sika. Matakna kuring teu wani incah ti ieu lembur mapai laratan heula si jalu. Di luar kadenge sora nu tinggerendeng. Pantoreyodna aya anu ngadorong ti luar. Bray. Breh, bieutik keur direreyang dina golodog. Kuring nguliwet ka dapur. Sedengkeun wawan nareleng muru indungna langsung ngagabrug. Kaayaan di luar lumayan caang. Ngebrak lantaran ragem ku oncor sadua-dua. Ma, tong ninggalkeun uing. Saha nu mangejokeun uing lamun sorangan? Wawan ngalengis pikawatireun. Matak ngarakacak nempok kaayaan bieutik. Beuteungna dina waktu 2 poe geus nyarwaan nu reuneuh 8 bulan, kembar 2. Tong hariwang masalah dahar mah wan. Dungakeun we indung maneh singgera cager. Cek bituya ngalalem wawan.
Ayeuna mah bieutik sarena pindah ka rohangan tengah. Di amparan samak jeung kasur kapuk nu geus ngabata. Sepre beler digalarkeun luhureunana. Dibetot ka ditu ka dieu ge teu bisa rata da geus ting parengkel sisina. Beungeut pias, mata celong, katambah beuteung mendeyang estuning matak pondok harepan. Mana obatna? Inumkeun kainya. Sian heula bubur tong sagawayah cek mantri ge. Bubur di mana atuh? Hese di lembur mah kudu ngecekeun heula. Cau mun aya mah bi. Rame emak-emak paciweuh silih tempas bari nata-nata jangeun ngagolerna bieutik. Karasa pisan sauyunan sanajan lembur leutik ge. Bieutik pada nulungan. Boh duitna, boh tanagana. Teu lila, jol aya nu mawa cau Ambon sasisir mani baradag. Wawan ge teu cileureun, rikat ngodomang jang ngajejelan beuteungna nu masih keneh pupurilitan. Sanggeus diobatan mah bieutik disaeun tibra sarena. Tatanggana kabeh haraat pada ngemitan. Awewe ngariung di jero. Bapa-bapana hempak di bale bari marawa opieun ti imahna sewang-sewangan. Di imah Wawan hegar. Waktu terus ngarayap muru jajantung peuting. Patromak mimiti kakalicesan. Antuk namah reup pareum. Nyai damar nu geus lamedong kumehong diseungeut. Lumayan, sanajan celak-celak oge bisa nyaangan patengahan. Bieutik nu keur tibra sare dak dumadakan molotot. Koceak ngajerit matana mureleng ka luhur. Reyem-reyem katiten aya gundukan haseup naluhur wuwung. Jeleg ngajeri makhluk nu pikasieun. Kuring curiga pasti ieu jin nu kamari mawa baruang ka bieutik. Teu loba mikir deui, geleber kuring muru ka eta makhluk. Jebrod, jebrod, ngabintihan eta makhluk. Naluhur wuwung. Sanajan lain tandingan kuring, samanehna mah bangsa lemes. Tapi ieu hate teu mikeun mun bieutik ditandasa manehna. Di rohangan tengah, nu kemit pating korejat, reuwas ku itu ku ieu. Kaayaan mata keueung, ditema ku jegugna sora si porong mating pisan. Pes damar cempor pareum, teu kuat nadah angin nu maloncor tina bilik carang. Jang lebe, tong molok wae, hayu tahlil, boanya bieutik teh keuna kuyasa. Cek Pak RT ngahatean lebe anu kabeneran aya maturan geumit di dinya. Sanggeus ngusap beungeut, teu ngengkekeun deui. Palebe laju mitembeuyan yasinan babarengan. Cempor geus teu bisa ngayonan angin anu ngabula bali. Kabeneran bapa-bapa nu geus biasa ngaronda tara lesot ti batre. Kersaning mantena sanggeus sabalikan maca Yasin, panon bieutik ceuleuyeut deui. Reup akhirna mah peureum. Pamenta Pak RT cenah tong reureuh nepi ka isuk gentenan wiri jeung Yasin nepi ka subuh. Melang kanu keur gering tong ditaringalkeun. Kasubuhnakeun panas awak bieutik geus rerep. Mata gregreg kanu ngemit. Brai beurang bieutik dielap awakna terus disalinan. Disarandekeun kana tumpukan anggal anu geus teuas kapukna. Rentang-rentang aya nu lempang rurusuhan muru ka imahna bieutik. Mang Didi anu tas nyaba panggih jeung pamajikan lanceukna bieutik nalatahkeun yen Mang Sukra salakina tadi peuting ti lardunya dadakan alatan utah getih. Bieutik rembay cimata meunang iber kitu teh. Teuing naon geurentes hatena. Pangna teu lemeh teu nyarek padahal lanceukna geus taya di kieuna. Nu tas kemit mimiti ting laleos, mulang ka imah sewang-sewangan rek rareureut.
Rasa panas menyaliara dina dada, angot beki nyaksrak. Bati padungdung, ngayonan makhluk sasab nurek ngaguna sika bieutik. Malah jadi mamala. Kuring geus teu bisa ngapak. Gulang-guling nahan kanyeri. Rentang-rentang antara sadar jeung henteu. Kajeueung jang Udi jeung Wawan nyampeurkeun. Jen nangtung bari ting polohok. Jajantung nambah nyerina. Asa karerab mani nyaksrak nyaliara sawak-awak. Katempo Wawan luai liweuy rek ceurik. Awak kuring dirawu. Aya nu ngalei haneut karasa mapai pamatuk. Reup geus taya rasa nu karasa jeung kaambe anu kaseuseup. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official, teras di like, komen, share, sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.